Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat lisan annadmu ari sasambat, wan niyahatu sareng ngitung-ngitung kana kaalusan, wa kullu qaulin sareng saban-saban ucapan yahussu anu ngajurung itu kaol ala muharramin kana perkara anu diharamkeun, aw yufatiru atawa nalangkekeun itu kaol an wajibin tina kawajiban. Wa kullu kalamin sareng saban-saban caritaan yakdahu anu cacad itu kalam fid dini dina masalah agama, aw fi ahadin atawa dina salah sahiji anu tetep minal ambiyai ti pirang-pirang nabi, aw fil ulama'i atawa di pirang-pirang ulama, awil ilmi atawa dina masalah ilmu agama, awil syar'i atawa dina masalah hukum syara, awil qur'ani atawa dina al-Qur'an, aw fi syai'in atawa dina hiji perkara anu tetep min sya'airillahi tina buktina pirang-pirang ciri agama Allah. Wa minha sareng eta tetep tina sawarehna maksiat lisan atazmiru ari niup tarompet, wasukutu sarang repeh anil amri tina marentah bil ma'rufi kana kaalusan, wan nahi sareng ngalarang anil mungkari tina pamungkaran bil ghairi uzrin bari tetep teu aya uzur.